Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta abdi Abdul Aziz Mutakin Supartono di kelas 10 MIPA hiji. Di dia abdi bade ngawancara pun Bapak ngenaan dampak COVID-19 ka sakola. Ayah kersa? Insya Allah. Mangga ayah nepangkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abdi Ramana Abdul Aziz Mutakin Supartono ti 10 MIPA hiji. Nepangkeun nami abdi Tono Supartono Sakti. Langsung ke patarosanana. Naon pamadegan ayah soal dampak wabah COVID kana sakola? Dampak wabah COVID karena sekolah urang sadayana terang rupina marang kali sekolah teu tiasa angkat ke sekolah tanapi aya belajar tatap muka sehingga dibaruni melalui sistem daring teh ya. Janten dampakna ageung pisan saresna mah. Kunaonnya pandemi COVID ieu teh aya keneh dugi ka ayeuna. Rupina aya sababaraha hiji anu urang sadayana terang rupina masih aya keneh anu henteu mematuhi karena anjuran pamarentah di antawisna nya anjuran protokol kesehatan. Menurut ayah sahanya nu paling berjasa di masa-masa pandemi kieu? Nu paling berjasa sadayana ge berjasa sepertos ayeuna urang selain pamarentah secara umum rupina mah nu berjasa teh tenaga kesehatan, tenaga medis, teras ayeuna aya namina nu disebat satuan tugas COVID-19, teras masyarakat dugikeun ka ayeuna mah aya di namina pos PPKM mikro eta teh dugikeun ka RT RW desa. Janten eta teh sang rupina mah ageung pisan eta teh jasana teh untuk menekan angka yang terpapar COVID-19. Patarosan salajengna kira-kira irahanya wabah COVID ieu teh beres janten siswa bisa sakola siga biasana. Tah pami nyebatkeun iraha beres perkawis COVID-19 rupina mah pamarentah ge teu can tiasa nangtoskeun iraha-irahana tiasa eta COVID teh beres. Mung painten anjuran-anjuran pamarentah tetep kurang kedah dilaksanakeun, kedah dipatuhi. Daerah mananya korban nu katular COVID pangseueurna? Ari berdasarkan ninggal dina media mah di Indonesia teh paling tinggi, paling seueur nya di DKI Jakarta. Kumaha carana nya ngarah urang sadayana salamet tina wabah COVID ieu? WD kanu tadi supados salamet tina wabah pandemi ieu urang tetep kedah patuh kana aturan pamarentah anu tos diterapkeun nyaeta protokol kesehatan di antawisna aya sabaraha hiji anjuran urang kedah rajin ngawasuh panangan, kedah tetap ngangge masker pami urang angkat-angkatan tapi kaluar bumi. Kinten-kinten ayah hikmahna henteu menurut ayah ku kajantenan aya wabah COVID ieu teh? Seueur hikmahna eta teh ku COVID ayeuna teh. Urang anu biasana tara wawasuh panangan ku ayeuna COVID ayeuna rajin wawasuh panangan. Rupina sakieu patarosan dina wawancara ieu. Hatur nuhun ayah kana waktosna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.